Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geningannya anu kasep cek mah dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang para wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Siruyung Kawung bagian ka-36 karya Bapak S. Sukandar. Ia mengrupikeun karya lawas tahun 1860-annya anu kantos didongengkeun ku para pendongeng legendaris gitu. Khususna ku Mang Barna janten kenangan simkuring kita tahun 80-annya 80 juga 85-an ieu teh nalika simkuring nuju SD. Wararaas engke dilajengkeun tos beres Siruyung Kawung teh kana dongeng Si Buntung Jago Tutugan teras Jaka Santang. Namun satacana dilajeng hayuah urang sami-sami ngagib ka almarhum Bapak S. Sukandar anu ngantunkeun tahun 80-annya bala wargi pamugia ieu karya sing janten ladang amal anu teras ngalir ka anjeunanya kumargi seueur pisan pituah hikmah-hikmah dina satiap lalakon dongengna seueur sagala rupi pacengkadan teh tiasa direngsekeun nu tadina musuh jadi dulur tak kitu nya. Cara mayunan setiap masalah kahirupan urang moal mungkin lepas tina masalah dina kahirupan moal mungkin lepas tina pacengkadan tapi pangbagja-bagjana jalma anu kumelendang dalam dunia dina masalahna oge nya nalika bade ninggalkeun teh aya dina kayaan beres matak sepuh-sepuh urang karuhun-karuhun urang ngajarkeun ka urang sadayana kumaha carana urang beres nalika ninggalkeun alam dunia teh kitu tah para warginya saling hampuraan, saling bebaskeun, saling ridhokeun nya gitu. Khususon ilaruhi ahlil kubur Bapak S. Sukandar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu sayulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sok seueur anu nongton Siruyung Kawung teh nya dugikeun ka 10.000 tah upami satiap anu nongton hijina urang ngaoskeun Al-Fatihah masyaallah janten akumulasi aosan Al-Fatihah nya kanggo ahli kubur Bapak S. Sukandar. Ieu doa teh bakal widi ka urang sadayana nu daek ngadoakeun sing saha jalma nu resep ngadoakeun batur hiji mangsa dihadirkeun ku Allah makhluk nu sanes jang ngadoakeun urang. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Siruyung Kawung bagian ka-36 nya. Namun satacana dilajeng da simkuring mangga dongeng sanes dina radio nu tangtosna aya sponsor aya iklannya saumpamina ngaros kahibur tah tiasa ngapresiasi kana nomor dana eta nomor rekening sabarawe nya saiklasna kanggo meser kuota da simkuring mah aya di sisi leuweung pasisiannya tebih ka jalan teh kitu kanggo meser data kitu nya supados tiasa ngupload lancar gitu. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayuah urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Siruyung Kawung bagian ka-36 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Gumilar ngasongkeun pananya bari neuteup ka pajamian anu keur kucap kiceup biwir panona, kongkolak namah kosong taya eusian. Hatena nyeredet oge barang mireungeuh kaayaan pajamian teh, cacad panona teh kapan lantaran ngadu jajaten jeung akisal hapi waktu baheula di Miramare. Anu antukna jadi nungtun deui mieling ka mangsa baheula, bray narembongan asa cikeneh pisan kajadianana teh. Pamajid atuhnya kitu keneh, sajeroning neuteep beungeut pajamian teh hatena mah ngahlas nu lain di kieuna. Kacipta deui waktu baheula padungdung di bedengna pagobang di Miramare, harita mah pajamian teh gagah naker, tapi buktina ayeuna maneh nangan ukur bisa kucap kiceup bari teu bisa neuleuh. Teu salah ceuk guguritan, nafsu anu mata kaduhung badan anu katempuhan. Sedengkeun pajamian barang ditanya teh teu gancang-gancang ngajawab, halisna teh mung ngarejut bangun anu keur mikir, geus puguh ku rupana mah teu nyaho saha-sahana, tapi eta ku sora taun-taun geus teu ngadenge, leungitna barang jeung pareumna panenyo. Tapi ayeuna bet ngagalindeng deui kadenge hareupeunana. Sada urang Miramare ieu teh. Pajamian nembalanana asa-asa naker. Leres ka punggur mah, ayeuna mah di Cicapar. Gumilar, incuna salhapi. Ceuk jamian nyewot biwir panona muka sakabehna anu temong teh kongkolak kosong taya eusian. Leres-leres Kang Mian. Rek naon ayeuna ka dieu? Nah teh can puas keneh andika teh. Ih, teu pisan-pisan Kang Mian. Pangna ayeuna kaula ka dieu sejak maluruh anak kaula anu kapungkur diculik ku Bah Jagur. Surya anu harita milu nyaksian teu wudu ngaranjugna. Keur mah tadi teh manehna teh geus dipok-pokkeun ku Bah Jagur yen sanyana mah lain anakna, atuh tadi deui dina hoghagna jeung pajamian kungsi disebutkeun ku pajamian yen bener Surya teh lain anakna Bah Jagur ngan sakadar anak kukut, tapi teu disebutkeun saha-sahana anu jadi kolotna mah. Tanyakeun we ku dia ka Bah Jagur, ceuk pajamian saperti anu teu mirosea. Upami aya mah Bah Jagurna, ieu mah heuku teu aya nu mawi naroskeun ka Kang Mian. Manawi imah manawi uninga. Gumilar keukeuh. Pajamian ngahuleng, memang hatena mah moal daek nerangkeun ngan orokaya manehna inget ka Surya nu harita milu nyaksian. Mangkaning tadi manehna teh geus katalanjuran nyebutkeun yen bener Surya teh lain anakna Bah Jagur. Tina ngerasa kacida keheulna dumeh Surya ngesek-ngesekeun ka manehanana dumeh ipah dibawa ku Karna. Kukituna timul we kahariwang sok sieun Surya teh salah ngaku, heg teh ngaku bapa ka Gumilar. Anu saterusna ieu dua jalma teh ngayakeun balitungan ka Bah Jagur, anu mun kajadian teh sasat manehna anu ngalantarankeunana, inget kadinya pok bae pajamian teh ngajawab. Gumilar, ari ceuk katerangan guru kaula mah, anak anika teh aya nu ngarebut di bawahan Garut keneh, jadi tukungsi ka bawa ka dieu. Ceuk pajamian dina mereka teranganana teh teu nyabit-nyabit ngaran Surya. Nu leres Kang Mian. Gumilar ngarasa teu percaya, tapi nu gawe naon perluna kaula ngabohong ka Andika. Ceuk pajamian darianaker. Teu kahartos Kang Mian. Aya nu ngarebut kumaha ieu teh? Kusaha sareng urang mana? Gumilar sorana rada ngageter. Nyaritana ka kaula mah waktu Bah Jagur kakara kaluar ti kampung Gadog, gok we ambrok jeung hiji lalaki pantaranana.
maklum budak teh, anak Andika teh meureun gogohakan atawa teterejolan hayang leupas. Anu antukna mah anak Andika teh direbut ku si lalaki teh anu tangtu ngalakon patelak heula. Ngan rupana guru kaula teh kadeseh nu matak anak Andika bisa karbut oge. Tak kitu lalakon anu sabenerna mah. Jadi anak Andika teh teu dibawa ka dieu. Eta mah rek percaya syukur atuh teu percaya teu nanaon. Kaula mah ngandar manerangkeun. Pajamian es tuning sabalakana memang kitu pisan anu diterangkeun baheula ku Bah Jagur kamanehanana. Ari eta anu ngarebutna teh urang mana Ki Jamian? Pamajid kakara nembrong ngasongkeun pananya ka Pajamian. Sada urang Cibalieur geuning. Ceuk Pajamian kalahkah malik nanya apaleun kene. Nya kaula Majid nganteur Jang Uum. Nuhun atuh Pamajid, keur sarurumpaheun ka rorompok. Pajamian bari tungkul rusras ka mangsa baheula waktu manehna ngalaman asor ku Pamajid waktu jenatna piong aya kene. Sami-sami eta mah Ki Jamian. Kaula teh ngarasa bunga bisa patepung deui jeung Andika. Urang mana cenah anu ngarebutna teh Ki Jamian? Pamajid malikan deui pananyana. Numawi teu disebutkeun urang mana-mana nama. Ongkoh Bah Jagurna oge teu uningaun. Mung lamun dipaluruh ka gadog asa piraku urang dinya teu aya nu teu uninga. Pajamian dariana keur nyaritana teu semu-semu anu ngawadul. Na atuh ari hak teh ngadadak eungap karasana ku Gumilar, jauh-jauh dijugjug teh kalahkah manggih katerangan anu matak nambahan bingung kana hatena. Tapi ari harepan mah tacan leungit, mun nya teh mah caritaan Ki Jamian teh henteu bohong, pasti urang gadog teh saurang bae mah bakal aya nu nyahoeun. Ulah-ulah budakna teh heg dikukut ku urang gadog. Geus taya deui kapanasaran, Gumilar saparakanca pamitan ka Pajamian. Dina waktu rek baralikna teh teu wudu make sasalaman heula silih hampura, malah Surya sorangan ngajajabkeun katungtung lembur. Ka Gumilar teh kacidarengkuhna eukeur mah rumasa geus boga dosa. Katurug-turug ayeuna mah manehna nyahoeun geuning bapana Nyi Sari teh adina budak anu leungit. Malah antukna mah manehna oge boga maksud rek maluruh wijana sugan we atuh. Cageuk heula lalampahan Pamajid sareng Gumilar, ayeuna urang ngaguar lalampahan anu sejen. Pamiarsa sadayana, ngejatna Bah Jagur katut Bah Bejo ti pakalangan teh es tuning ngaranna Panwiwirang anu pohara nya gede nya panjang. Karesep ibu-ibu mah pan anu kitu. Pangpang nama Bah Bejo eukeur mah teu kuat nandingan lawan, katitih pangarti kaungkulan pangabisa, turug-turug nepikeun ka ngalaman busrat basret kababayan sagala. Atuh kapaksa manehna teh kudu neangan cai heula ngadon bebersih sarta nyeusehan calanana. Atuh dina laleumpangna teu daekeun deui balik ka urut,
ngarasa era mun kudu papanggih jeung urut musuh-musuhna teu kaduga nembongkeun beungeut. Maranehna terus bae ngagardig muru jalan ka Pakenjeng, tidinya henteu mengkol ka jalan pargi liliwatan mobil anu langsung ka Cikajang, tapi terus bae ka jalan anu kanang karuka lantaran pamikirna rek make jalan anu brasna ka Cisewu. Untungna teu kaburu kasusul ku Karna lantaran sanggeusna Bah Jagur jeung Bah Bejo ngaleos teh manehna mah ngagentak nyampeurkeun ka Pasurangga saterusna bring nganteurkeun Ki Ardaim ka imahna. Atuh Pasurangga di imah Ki Ardaim teh teu lila sanggeus amitan ka pribumi sarta ka Karna mah bring deui nuluykeun lalampahanana dijajabkeun ku Ki Jatun Katut Darwita. Karna jeung Widarma teu lila oge pamitan ka Ki Ardaim maksudna rek balik deui ka Bungbulang. Sanggeus silih nganuhunkeun bral Karna jeung Widarma ninggalkeun kontrak Cikupa, harita teh Bah Bejo mah jeung Bah Jagur geus rek ngadeuketan ka Cihike ngadarig leuwe bari ngararasakeun kanyeri urut galungan tadi. Waktu Karna jeung Widarma kakara nempi kanang karuka nyarimpang heula ka Madraub, Bah Jagur mah jeung Bah Bejo geus nerepi ka Bungbulang. Nah atuh ari reteh Bah Jagur mireungeuh Ipah anu keur ngajaranteng sisi jalan, harita teh Ipah keur ngadaguan Karna mapagkeun di jalan lantaran Karna teh ngadon ngampleng teu embol-embol. Ari Ipah atuh lain teu nempoeun ka Bah Jagur, malah manehna teh keur nyidik-nyidik, teu jol-jol apal soteh dumeh teu nyangka saeutik-eutik acan Bah Jagur bakal luntalanto kalebah dinya, turug-turug sarungna dikokoyangkeun dipake nutupan leungeun kengkongna. Ngan barang geus deukeut pisan sarta Bah Jagur nyampeurkeun ka manehanana, lain deui atuh Ipah teh ngaranjugna. Manehna lain ngagentak nanya, ieu mah kalah undur-unduran we anu tungtungna mah beuleunyeng bae lumpat balik ka imah. Ku kitu teh mah ngarasa era dumeh manehna ayeuna aya di lembur batur sasat nuturkeun lalaki. Bah Jagur barang dipanglumpatkeun ku Ipah teh teu kira-kira ambekna, bari ngenyeng Bah Bejo deureg-deug bae manehna ngudag sarta gegeroan ka Ipah nitah eureun, tapi Ipah ongko-ongko bae lumpat bari teu mirosya kanu keur gegeroan. Nepi ka imah kabeneran Aki Mursid teh keur aya di buruan, lain deui ruasna barang mireungeuh Ipah tiba baranting di udag-udag ku lalaki duaan anu wandana pikasebeureunnaker. Rikat Aki Mursid ngahadang, sedengkeun Ipah mah terus ngageblus ka imah ngadedempes di enggona. Ae, naon bakuna ieu teh ngadon ngabeborik anak batur, ha? Cek Aki Mursid bari ngajega ngahalangan nu duaan. Memang dulu, cuksa anak anika. Bah Jagur nembalan resagnaker. Oh, nyalain anak kaula, tapi naon perluna ku anika dibebori. Cek Aki Mursid bari nelek-nelek ka Bah Jagur. Sanajan bener geus aya puluhan tahun, tapi manehna masih keneh inget kana leungeun katuhna Bah Jagur, asa geus kungsi neuleuh leungeun kengkong samodel kitu, ngan poho deui di mana jeung iraha. Tapi kalah ku hantem di pikiran, tungtung namah bray bae inget, yen ieu si kengkong teh nyata jelema anu baheula nyuli Karna teh, ku kituna nyel bae nafsuna teh ngusial ka udal. Moal ngaboborik teu puguh kisilah, lamun teu aya patula patalina. Manehna teh anakna murid kaula ti ujung kulon, tapi nah ari gok jeung kaula make lumpat. Madak kitu oge pangda manehna lunta ti lemur teh, tantu aya naon-naonna. Kula mah ngan sakadarek nanyakeun. Jelas kisilah. Ese dipercayana caritaan Andika teh, lantaran kaula nyaho Andika mah tukang nulikan budak. Aki Mursid tetep ngahadang. Kumaha?
Gagabah ngomong teh, abong letah tutulangan. Lah Andika temeru ka kaula. Yah, si Jagur tu ujung kulon. Cek Bah Jagur nyeredeg ngadeukeutan. Na teu masa kitu. Geuning baheula Andika nyulik budak ti lemur gadog bawahan Garut. Untung harita kaburu kukula kapanggih. Inget keneh Jagur. Cik, masih telek teu. Ya, kaulah si Mursid nu harita peuting-peuting jadi lawan Andika teh. Kaula mah masih keneh ingat. Tah, leungeun Andika nu katuhu nu ngabejaan teh. Aki Mursid ngahehe bari nunjuk kana leungeun katuhna Bah Jagur. Pamiarsa sadayana, anak gebeg teh Bah Jagur ngaranjug lain memeueusan, reup keuneuk rai pias, nafsu pabaur jeung wirang dumeh kalakuanana baheula teh kabuka. Kumaksud mah hayang gapruk we ngeureukep ka Aki Mursid, sanajan bener baheula kungsi dielehkeun, tapi ari kawanina mah teh can suda, katurug-turug ayeuna mah aya batur nyaeta Bah Bejo. Ngan orokaya tatangga-tatanggana Aki Mursid teh geus ting torojol nyalampeurkeun lantaran dibejaan ku nini amah nu ngarasa hariwang ku kasalametan nu jadi salaki, mangka-mangka karna jeung Widarma teh keur eueuh di imah nganteurkeun pasurangga kana karuka. Inget kana kasalametan dirina, Bah Jagur teu ngalobakeun deui carita, sanajan masih kene ngarasa panasaran naon sababna pangna ipah aya di dinya. Bari metot leungeun Bah Bejo, koloyong bae manehna indi ti hareupeun Aki Mursid terus ngabeng beos muru ka jalan anu ka Cisewu. Geus teu mirosea ka jalma-jalma nu harita nyalampeurkeun sarta pada alewoh naranya ka Aki Mursid. Karna jeung Widarma anu geus arindit deui kana karuka, sanggeus manggihan Ki Madraup jeung Ki Obing sajeroning lempang teh hatena mah nyolok bae kana kajadian tadi. Pang-pang namah ngarasa kaget ku Bah Jagur, horeng si mana horeng geuning bapana Surya. Kakaranyaho harita lantaran ngadenge kateranganana ti Ki Ardaim yen jalma anu duaan teh ngaranna Bah Bejo ti Banten jeung Bah Jagur ti ujung kulon. Datang ka imah leuwih-leuwih ngarasa kagetna, ipah mani alewoh cacarita yen tadi cenah kadatangan ku Bah Jagur jeung baturna, ngan hadena we teu kungsi ngaganggu lantaran kaburu dihalangan ku Aki Mursid, ongkoh deui sieun dikerepuk meureun. Ngan hadena we teu kungsi ngaganggu lantaran kaburu dihalangan ku Aki Mursid, ongkoh deui sieun dikarepuk meureun lantaran tatangga-tatanggana rabul nyalampeurkeun. Disambung deui ku dongeng akina, cenah baheula teh Bah Jagur kungsi nyulikarna waktu keur leutik. Disambung deui ku dongeng akina, cenah baheula teh Bah Jagur kungsi nyulik balelol nyulikarna waktu karena keleutikana pisan kana mana beureutung manehna kabenaran jol-jol pisan datang ke ngaja teh bungleun teh tah kitu caritana teh. Itu mun ngadongeng. Karena teh barang ngadenge dongeng nu jadi akina teh jadi leuwih-leuwih ngarasa kagetna eta teh ukur mah waktu teh ulah teh geus kungsi ngadenge dongeng nu saperti kitu teh nya eta ti pajamian geuning tah anu nyebutkeun Surya teh budak wahid teh teu urang gadog nya sedang budak nu diculikna mah cenah disebut direbut ku saurang jago eta teh we dihubungkeun jeung dongeng Aki Mursid bieu bukir rame we teu pabaliu teh tungtuna teh ternyata suamiku adalah anak mertuaku gitu. Tamat we. Disambung deui ku dongeng akina, cenah baheula teh Bah Jagur kungsi nyulikarna waktu karna keur leutik keneh pisan, ngan hadena bae kaburu katulungan ku manehna anu kabeneran kakarajol pisan datang ka gadog ngahaja ti bungbulang rek ngalongok kanu jadi incu. Karena barang ngadenge dongeng jadi akina kitu, jadi leuwih-leuwih ngarasa kagetna. Eukeur mah waktu ti heula teh geus kungsi ngadenge dongeng anu saperti kitu teh, nyaeta ti pajamian anu nyebut
nyebutkeun Surya teh budak pahili ti urang Gadog, sedang budak anu diculik nama cenah direbut ku saurang jago Gadog. Heg we dihubungkeun jeung dongengna Aki Mursid bieu, anu antukna manehna jadi boga pikiran, boa-boa budak anu mimiti diculik ku Bah Jagur teh nya manehna pisan. Sedengkeun Bah Jagur jadi nyokot budak urang Gadog lantaran manehana mah beunang direbut ku Aki Mursid. Kapan cenah ceuk pajamian teh ku saurang jago urang Gadog, sedengkeun ari Aki Mursid teh apanan beunang digolongkeun hiji jago, ulah boro-boro keur ngorana. Kapan ayeuna oge sakitu geus kakolotanana wosena mah estuning lain hampas-hampaseun. Pasurangga oge kapan kabuktian teu mangga pulia. Mikir kadinya pok bae karna nanyakeun ka akina, bari hate mah geus mimiti ratug tutunggulan, mun seugnya teh kitu kayaanana, manehna teh meureun anakna gumilar ti Cicapar lanceukna Sari. Wartosna Aki, murangkali anu diculik ku Bah Jagur teh kantos pahili, leres eta teh? Lain teh, lain. Aki mah abah mah tayang nanaon teh. Abah memang ninggalkeun alam dunia. Abah rek jujur. Jujur naon Abah? Rumasa abah teh pernah kawin deuk baheula teh teu bebeja ka maneh. Jiga geus lieur eta. Geus mikiran saur eta. Naon Abah? Bejana Abah pernah kawin deui? Ya eta abah. Hampura abah teh teu jujur. Kawak atuh ku pamajikanna teh diceke, hose pae. Tah kitu palawargi sadayana, di mana lalaki jujur pasti bakal dicekek ku pamajikanana, anu mana eta teh ngabuktikeun lamun urang jujur teh moal lila umur. Capruk aja. Geus ah. Saha nana? Henteu harita teh kira-kira lepas magrib nana diculikna ku Bah Jagur teh. Ari Aki kabeneran keur ka Garut, memeh Isa teh nepi ka sisi lembur. Ari Gok teh pasaranok jeung Bah Jagur anu kabeneranana teh keur ngekeuweuk hideup. Atuh der bae Aki teh jeung manehanana galungan marebutkeun hideup. Untungna manehna teu kuateun, terus bae mabur sedengkeun Aki mah langsung weh ka lembur bari mawa hideup. Hari jol ka imah abah hidup teh keribut leungiteunana, atuh teu kira-kira baru ngaheunana barang Aki datang bari mawa hidup teh. Anu saterusna hidup teh dibawa ku Aki ka dieu, lantaran melang cicing di Garut oge keur mujeuhna usung culik. Nya bebengok Bah Jagur tah culikna teh. Ari eta nana nyaho pahili-pahili kitu menang bejati saha teh. Aki Mursid saterusna nanya ka Karna, tira mana Ipah? Cariosna cenah Bah Jagur teh nyulik murangkali ti Cicapar. Mun waktos ngalangkung ka Gadog teh aya nu ngarebut ku jago urang Gadog, duka sahada teu disebatkeun. Nya dina wangsulna deui direbut teh Bah Jagur teh lepat nyandak. Ayeuna oge murangkali anu dicanakna teh aya kene, tos sami sareng abdi. Karna bari nutup ka Akina. Ya teuing atuh, bisa jadi budak sejen deui eta mah. Lantaran harita teh nana nu diculik teh lain maneh bae, tapi dugdeg ti ditu di dieu da puguh keur usungna harita teh. Nagara teh keur lakon gawe rohaka di Pangalengan, jadi cenah perlu ku parepe. Ngan untung bae hidup mah kaburu katulungan ku Aki. Gitunya baheula kan teu urang nuju alit geuningannya sok aya culik dijieun parepe ininya tahun 80-an gitu. Kade culik, mun diculik teh sok dikubur dina jembatan gitunya. Gitu. Nah eta kapunggur. Aduh, atuh teu
kinten jahat na Bah Jagur teh nya Aki. Nah beti antep bae atuh. Karena kaget sangkaan anu tadi geus sakitu antepna teh ngadadak buyar ku katerangan Akina anu sakitu eces jentrena. Anu kari ukur kagetna dumeh ngadenge kalakuan Bah Jagur anu sakitu jahatna. Ari kabangih mah tangtu bae pada ngarepuk, malah aya nu nepikeun katiwah sagala. Ngan untung we Bah Jagur mah salah mut. Lain saeutik puguh oge culikna teh nana. Eta geuning ayeuna beti antep Aki. Upami diwartoskeun ka nagara tangtos we piraku teu ditangkep. Puguh oge. Aki Mursid nyaritana rada ngaharewos. Atuh karna teu nyarita deui manehna ngahuleng salila-lila. Ras inget kana dongeng Akina. Leuh mun seug teu kaburu katulungan teh manehna ayeuna ngan karingaran. Sirahna dipake tumbal atawa parepe. Tapi ras inget ka Surya, nah geuning manehna mah tetep hirup nepikeun ka ayeuna. Mikir kadinya, hatina anu geus mimiti tentrem teh jadi pinuh deui ku pertanyaan-pertanyaan anu teu boleh teu kapanggih pijawabeunana. Naha ari Surya salamet teu dijieun parepe? Naha jeung naha di pikiran kalahkah beuki tambah-tambah ruwet. Pamiarsa sadayana, ayeuna urang guar deui Gumilar jeung Pamajid. Munang sababaraha poe lilana Gumilar jeung Pamajid ayana di lemur jaja, malah Surya oge ulu kutek we ngabaturan. Tujuanana oge ayeuna mah rek terus mimilu ka Gumilar. Sajabana ti boga maksud rek guguru pikeun nambahan pangartina, oge manehna teh geus ngebrehkeun kasanggupanana pikeun maluruh Bah Jagur anu ayeuna geus kanyahoan yen lain bapana pribadi. Pikeun manehna oge kacida perluna pikeun manggihan Bah Jagur teh nyaeta rek nanyakeun saha inung bapana anu sabenerna. Kahiji kitu atuh kaduana manehna teh aya maksudna deui anu sejen. Ku ngadengena beja ti pajamian yen ipah teh mimilu ka karna, Surya ayeuna jadi ngabogaan sangkaan anu kacida kuatna yen karna teh tangtu geus ngaleupaskeun Sari. Anu nganung harti mangrupa hiji jalan pikeun manehna bisa neruskeun maksudna dina mikahayangna ka Sari. Hal ieu teh kapan ti heula oge geus diebrehkeun ku ipah keur waktu aya keneh di Garut basa ngereb di imahna Pasundi di kampung Dungus Cili. Ari Gumilar pangna terus ngamblek di imah jaja teh sanyana mah bari ngadago susuganan Bah Jagur tereh-tereh deui datang ka lemurna. Ngan anu jadi ngarasa kagetna teh nah terus kamarana da disangkana mah sanggeusna Bah Jagur jeung Bah Bejo Malang Preti Cicapar teh sangkaanana mah geus tangtu bakal barali ka ujung kulon, tapi ayeuna kabuktianana mah eueuh. Ieu sababna nu matak Gumilar katut Pamajid teu buru-buru indit deui. Salilana aya di imah Panuriah teh meh saban poe ngajakeun nyekar ka pajaratanana si Bongkok alias Pak Irpai. Keur mah memang geus jadi mitra dalitna. Katurug-turug kapan pangna si Bongkok nepikeun ka hanteuna teh sasat keur neangan Wijana babarengan jeung Pamurtala. Tapi lantaran anu didago-dago teh kalakah lebeng, nya dina hiji poe mah Gumilar teh amitan ka Panuriah katut kajaja, maksudna rek neruskeun deui lalampahanana, ngan teu disebutkeun rek ka mana-manana mah, puguh da manehna sorangan oge rada bingung. Ngan anu tete lama boga maksud rek terus maluruh Bah Jagur, ngan nyaeta anu rek diteangan teh sasat tepuguh
ku tempatna. Dina hiji poe mah beralbai Mariang bareng jeung Surya, maksudna saheulaan mah rek baralik heula ka Garut. Gampang engke mah lamun Mbah Jagur geus datang di ka ujung kulon mah tangtu Jaja oge bakal ngabejaan. Tapi geus kitu we keur saning Gusti Nu Maha Kawasa, bareng keur jongjon ngetrik ngareneng tiluan bari ngalenghoy ngarasa teunangan pangaruh panon poe nu sakitu moreretna. Na atuh rong heap teh papapag pisan jeung Mbah Jagur katut Mbah Bejo, maranehna teh harita tas malang preti bumbulang sanggeusna papanggih jeung Aki Mursid dea, maksudna teh rek terus bae marulang ka ujung kulon. Barang ret oge Mbah Jagur mireungeuh Gumilar, tadina mah rek terus mabur lantaran dising hareupan oge geus yakin moal pikuateun. Tapi barang mireungeuh Surya babarengan jeung Gumilar, manehna jadi penasaran naon anu jadi sabab musababna, kapan mun nurutkeun caritaan Surya ti heula mah cenah manehna teh kungsi padungdung jeung Gumilar, tapi teu kuateun nyangga wowosena. Tapi kunaon atuh sababna nu matak ayeuna babarengan? Gumilar atuh barang mireungeuh Mbah Jagur teh nya teu beda we ti nu nimu manggi, eukeur mah rek diteangan ari pek teh ngaronghea pisan. Ngagentak manehna nyampeurkeun anu katampan ku Mbah Jagur mah geus teu we, yen Gumilar teh tangtu aya karepna anu teu dipikahayang, manehna ngaraneug bari taki-taki. Gigireunana ngajega Mbah Bejo, sarua deui pada caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket. Bedogna geus digilirkeun sina berenah cicingna supaya teu hese nyabut. Asa kabeneran pisan Mbah Jagur. Puguh Andika teh keur dipaluru, hanas diteang ka padumukan Andika. Paingan eueuh da geuning kalah papanggih di dieu. Gumilar nyaritana sare. Ari Andika bangla mamawa anak kaula rek dikumahakeun, rek dijieun tanon. Mbah Jagur kalah malik nanya, sikepna tetep hati-hati, panuna rutret katiluan malah waktu ngareret ka Surya mah manis siga nu jeung muncereng sagala. Kekelanan perkara eta mah ku Andika bisa ditanyakeun langsung ka Surya. Kaula mah perlu ka Andika teh nyaeta rek nanyakeun anak kaula nu baheula diculik teh ku Andika. Nah di mana ayeuna ayana? Gumilar tetep sare. Da kaula mah terwasa. Ulah mangkir Jagur, ceuk Pamajid nembrong. Geuning baheula nyarita ka kaula waktu Andika rek nyulik teh Nyi Sari. Malah harita teh kasaksian ku Nyi Arum. Teuing, podoy, ceuk Mbah Jagur ngajawabna pono. Sareret ngaliuk ka Surya. Ulah bedegong Mbah Jagur. Lamun Andika tetep mungkir, tangtu ku Andika geus bisa dikira-kirakeun kumaha tindakan kaula ayeuna. Ceuk Pamajid ngahaja ngagebrag lantaran tetela geuningan model Mbah Jagur mah teu bisa dileuleuyan. Eta kudu ngajuntul gigireun Andika Majid. Nak kalah cerewet nanyakeun ka kaula. Ceuk Mbah Jagur ngaburila ka Surya nuduhkeun ku reretna. Pamajid seuri bari nutupan sungutna mindingan anu ompongna. Ulah kawas ka budak ari nyarita teh Jagur. Sanajan bener Surya teh lain anak Andika, tapi oge lain Wijana putrana Jang Uum. Sing bener nyarita teh ari teu hayang mah aya mamahala. Boga Andika nu kawas budak mah Majid. Onggo nanyakeun, ari dijawab teu percaya. Mbah Jagur ngagagak ngumputkeun kaayaan hatena anu geus mimiti ngarasa seber, tapi bari jeung ngarasa kaget deui mireungeuh bubuden Surya anu tetep adem taya riuk-riuk anu robah pasemon. Memang bener Surya mah lain anak kaula Mbah Jagur. Wijana mah aya cirina dina tarang. Grapok sebutkeun ka kaula, di mana ayana anak kaula teh? Gumilar bari maju ka hareup.
Kaulah mah terumasa nyulik. Cek Bah Jagur nyaritana guguk barang mirengeuh Gumilar maju bari ngadeukeutan oge kabirengeuh bubudena dari apisan ciciren anu geus moal disangsrikeun deui yen lamun manehna tetep mungkir teh pasti bakal aya hiji tindakan anu teu diarep-arep. Ulah ngabohong Jagur. Bener kaulah mah terumasa malah terumasa kacicingan atau ngikut. Memang Andika mah teu mamawa ka imah lantaran anak kaula teh aya nu ngarebut deui di jalan. Lain kitu Bah Jagur. Keun perkara nyulik nama ku kaula moal diganggu gugat deui. Asal Andika bisa nerangkeun saha nu ngarebut anak kaula teh. Pamiarsa sadayana lain deui ngaranjugna atuh Bah Jagur barang ngadenge caritaan Gumilar kitu teh. Manehna lain mere jawaban kalakah ngaburi lengka Surya lantaran sangkaanana tangtu Surya anu mere katerangan. Tapi ras inget deui yen Surya mah moal nya oge nyahoeun ras deui kana caritaan Gumilar tadi barang mimiti gok panggih cenah manehna teh kungsi ngadatangan heula ka imahna. Teg bae sangkaanana tangtu jamian anu cuam caum teh lantaran ngan manehanana sorangan anu dibawa sarusiah teh. Uling eta Andika geus jaho ti saha Bah Jagur sanggeus sawatara lila ngahuleng teh kalah malik nanya ngarasa panasaran ti saha Gumilar meunang bejana. Teu perlu nyaho ti saha-saha nama Jagur ngan anu perlu teh hempe kena bejakeun saha anu ngarebut anak kaula teh. Inget Jagur, lamun Andika keukeuh ngabatu teu daek nerangkeun musabalakana, pasti kaula bakal nyieun hiji tindakan anu pikeun Andika mah tangtu eta moal dipikahayang. Gumilar ngancam deui. Bah Jagur ngahuleng deui, ras bae manehna inget ka Aki Mursid anu kakara panggih di Bungbulang. Memang manehanana anu ngarebutna teh tapi naha kitu budakna teh aya kene kumaha lamun geus eueuh atawa heg manehna teh mungkir mamalana mah pasti bakal malindes ka dirina sorangan lantaran ari pikeun Gumilar mah tangtu moal neangan jurig anu teu kadeuleu. Kumaha Bah Jagur rek terus terang atawa moal. Gumilar nyesedek barang mirengeuh Bah Jagur kalah ngahuleng bangun anu bingung teh. Tanyakeun kan ngaran ngurusi di Bungbulang. Akhirna Bah Jagur mere jawaban. Bener kitu manehanana nu ngarebutna teh Bah Jagur. Gumilar nanyana sewot. Nu sewot. Bener kitu manehna nu ngarebutna teh Bah Jagur. Gumilar nanyana sewot, tacan naon-naon oge hatena geus mimiti ratu tutunggulan. Tupino gawe cenah direbut nanti di daerah Garut kene Bah Jagur. Mun teu salah sanggeusna kaluar ti kampung Gadog deket situ Bagenit. Bener kitu Bah Jagur. Gumilar terus ngahujanan ku pananya. Memang tu salah memang di dunia. Tapi nah ayeuna anu ngarebutna teh aya di Bungbulang. Lain ieu teh ngan saukur jijeunan Andika mah. Memang kaula oge teu ngarti naon sababna anu matak manehna ayeuna aya di Bungbulang. Tapi moal salah manehna anu ngarebut anak Andika teh. Moal salah. Moal lantaran cikene oge kungsi papanggih jeung kaula. Kabeneranna teh manehna oge ingeteun kene. Cek Bah Jagur ngayakinkeun. Kumaha budakna? Katempo ku Andika. Kumatak henteu, tapi kawasna mah aya kene teh. Hade Bah Jagur. Sahayeuna mah kula percaya ka Andika. Tapi mangka awas lamun Andika nyata-nyata ngalejokeun ulah sambat kaniaya. Sing percaya kula moal ngabobodo. Nyaheug kaula percaya. Pek ayeuna mah sang hareupan tah Ki Surya aya kapanasaran mah Andika. Oge pananya Andika tadi, naon sababna pangna mimilu ka kaula? Bisa ayeuna dijawab langsung ku manehna. Gumilar bari ngareret ka Surya. Surya sanggeus ngareret ka Gumilar, sorog manehna maju nyang hareup ka Bah Jagur anu keur ngareneng jeung Bah Bejo
anu ti barang adu renyom oge bah bejo mah ukur nyaksian keur mah manehna sama sakali teu nyahoeun pasualan anu sabenerna katurug-turug memang hatena sakaligus geus peot. Pengalaman waktu di Cicapar teh memang hiji pengalaman anu kacida pahitna. Pak Jagur, Surya ngagero bari luncat nyambeurkeun ka hareupeunana. Kaula mah moal ngalobakeun datanya, ngan hayang menang keterangan we ti Andika. Saha ari indung bapak kaula anu sabenerna? Da si lain nyarita teh kasar-kasar teuing Surya. Kawas lain kakolot bae. Cek Bah Jagur kacida ngarasa teu ngeunahna barang ngadenge caritaan Surya anu karasa kacida resagna. Jawab Bah Jagur, teu kudu ngalobakeun tingkah. Cek Surya bener-bener lelewana teh estuning taya kagimir pisan. Ai, bener sia teh kurang ajar. Waduh sia teh ngunghak camplakan geus ngarasanan sia teh budak dulu. Bah Jagur muncereng. Bah Jagur muncereng, serog manehna oge maju, lain deui nafsuna da puguh sasatna dilawan kudu jadi anakna. Sanajan bener manehna teh anak kukut, tapi Bah Jagur teh geus kahesian ti waktu Surya keur masih keneh bolon. Udah dididik lagi, dididik jahatnya para wargi. Memang lamun kaula teu diculik mah ti indung bapak kaula. Ada gitu. Memang lamun kaula teu diculik mah ti indung bapak kaula. Kaula teh moal jol-jol aya di Andika. Sawajibna ayeuna kaula nyang hareupan Andika pikeun mangmaleskeun kanyeri indung bapak kaula. Tapi kitu deui, kaula ayeuna moal ngayakeun tindakan naon-naon asal Andika terus terang. Saha indung bapak kaula teh ha? Surya ketakna teu beda we tinu anu nangtang perang. Uluh, pinter sianya capek teh ha? Cuk sia menang nyulik ha? Sia mah budak menang nimuti jarian dulu. Namun ayeuna sia hayang nyaho bubuyut sia. Teangan bae dulu kajarian. Bah Jagur mani ngabudah, ngabudah. Bah Jagur meni ngabudah we nyaritana teh tandaning amarahna anu geus ngagugudug. Taksiran lamun teu ngarasa kagok ku gumilar mah ti tadi oge Surya teh geus dikerekeb ku manehna. Lain deui Jagur, aing teh diculik deui ku sia ti nu bapak aing. Surya oge nafsuna geus teu kaampeuh deui dumeh disebut-sebut menang timu ti jarian, padahal ceuk pajamian oge menang nyulik ngan hanjakalna teh teu disebutkeun ti mana-manana, oge anu jadi indung bapana sama sakali teu disabit-sabit. Pamirsa sadayana waktosna geningan barantos teu nyekapan deui nya teu karaos nya keuna dua dongeng nya nu penting mah ngadongeng. Cag urang tuna di hanyuang siang urang teuneun di handeuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka samber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.